kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. 4 kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi Ujung Kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35. Tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf. Kabeh kaget kunaon make jeung diulah. Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala. Mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi 3, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasub Islam, nu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2, bakal terjadi peperangan nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati, nu hirup antara mempertahankeun Islam jeung mempertahankeun aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang. Sugan teh manu katilu teh Baduy Rohmati, horeng ruh mati. Ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ieu adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur, memperjuangkan Islam asup ka nagara. Nah, padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka heuladan Wijaya. Kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung oray. Rupana rupa oray tapi di dieu make mahkota kerajaan. Tidinya terus jana berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki. Nah iyalah tumbanglah nyana. Di ditu aya kuburana di Baduy. Maka orang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf, berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri. Lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 Ujung Kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat. Nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ku ilmu Banten. Istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy, urang moal nyaho. Kos kumaha bentuk Baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu di kakina, kos kumaha anu patengahanana, jeung naon anu dilaksanakeunana urang lamun nyaritakeun Baduy, masyaallah karim. Horenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah. Moal kaluar ti ilmu thariqah Banten. Ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna. Rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna. Salah satu Baduy Rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun Baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
luar biasa. Percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya. Hanya jelema-jelema petapa lah anu nyaho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti. Sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun, ulah sebenarnya mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula jaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek dirage, engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya, walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage. Ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya, walaupun encan diakui secara batin terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang, engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang. Eta mah hanya lalakon nu boga lalakon. Sebab aya kesultanan di mana aya kesultanan aya raja, berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam. Atuh meureun kudu aya lawan. Di mana hendak berjuang namun lawan mah atuh jak kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang kabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu be kabet sabenerna. Aduh luar biasa. Teu daek eleh-eleh sial jasanya nama. Teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener. Teu daek batur mah narurutnya naman teu dibabawa ka deulina doang padahal mah. Eta kos kitu nya. Ieu mah jaka deuleunan tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain. Kula keur berangkat ti leuweung aya kaluar. Nah, cek urang minta mah bangunna urang leuweung ajak ka dia ke mobil urang. Atuh di mobil ge teu biasa ngomongnya mah ngan bareng asup ka Citorek aju jadi kasurupan nya. Ieu mah sebenarnya urang leuweung nya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah karim, orenganan ilmu teh rupa-rupa nu dicekel ku Kangjeng Nabi, ilmu putih, ilmu syariat, ilmu Islam eta bae diteruskeun ku sahabat, teruskeun ku para aulia Allah, teruskeun ku para ulama-ulama. Berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim. Di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu-ilmu hitam. Kabelah dituna jadi tukang sihir, jadi dukun. Atuh mangga mah eta urusan kos kitu mah. Masing-masing jangke roh maka laluar menghadap Allah. Iya atuh engke ge aya hidayah nya. Urang Baduy emang henteu loba kuari anu arasup Islam ja loba, tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam, kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy teu bisa katahan tama kos kitu mah. Ja urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa, susah bae cenah hirup aing ye daripada hese daripada mararat memaning hese sakarat. Gas aing mah maning ka Baduy bae nyoplokeun iman. Emang teu saeutik kitu anu ada suka Baduy nyoplokeun iman. Cak itu geus ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun hadis, ngadengekeun pangajian, tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu. Tapi urang Baduy jarang ngadengekeun uraian Al-Qur'anul Karim, jarang kapanggih jeung kiai. Tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula, ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah, kabelah dieuna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Akhirna nyana asup Islam. Hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Teu bisa dicekelan ku kiai da Kangjeng Nabi jadi buah hidayah.